Assalamualaikum, hapunten bade sadayana urang ngadamel mochi pertami-tami urang sangrai heula ieu tepung maijenana baraya. Saparantos kitu ieu aya tepung ketan 15 sendok, tambihan ku tepung maijena 3 sendok, tambihan gula, tambihan oge ku uyah, tambihan oge ku vanili bubuk, saparantos kitu tambihan ku cai santen, tambihan ku 200 ml air cai. Saparantos kitu diaduk-aduk nembe lebetkeun kana katel anu panasnya baraya. Saparantos kitu diaduk-aduk dugi ka kieu tah baraya tah dugi ka pungkil. Saparantos kitu lebetkeun we kana tepung anu parantos disangrai tadi, diuleni we barayanya tuh dibetot-betot kieu tah tuh dibetot-betot kitu. Saparantos kitu urang buleud-buleud, saparantos dibuleud-buleud urang lebetan ieu ku coklat baraya, tambihan coklat, saparantos kitu tambihan oge ku buah stroberi baraya tuh ditutup, saparantos ditutup dibuleud-buleud deui, cobinya urang beulah we baraya tuh kitu geuninganan. Alhamdulillah sakitu wae panginten ti piribados. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.